Who's this black boy? Pusing aing lah. Tinggal belum duit. Di awak ay ngangon embe bae sakola sapotong Yes, Aris Firo, atau mana sih? be Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun semangatmu takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan celana dalam. gara-gara dia aing jarwo betul mah senang-senang dia aing mah kita ngasuh dia baru dak makawar tebum senang-senang nuturkeun jubur bikang hari aing nuturkeun jubur embe ira aing nuturkeun jubur bikangna harusing aing dari awak aing ngangon embe bae sakola sapotong poe aing kita ngangon embe deui aing carape aing ing bating ira aing nuturkeun budakna aing yang kawar tebum aing nuturkeun jubur bikang awak kebarau embe aing mah doang nama moal aing nu bogoeun aing aing ruad aing pamikiran awak capek nya HP aing rusak deuleu ge aing gara-gara si jarwo aing aing mah ieu bisa ngadekeun nya teu boga duit aing teu bisa ngadekeun nah ngasuh embe doang gara-gara na aing ieu Pusing aing lah. Tinggal belum duit aing. Aing sabaran ieu dak. Waduh. Dompet geus butut. Ya Allah, duit geus sisa 2.000 doang. Gara-gara ngeganti huntu aing. Huntu aing rempag jeung ku budak dijorogkeun. Ganti ke huntu emas wae. Mabur itu lah. Aing sewa. sewa aku naon Dari tadi aing ka waterboom, orang macaina saat aing. itu naik kebak ya Aing geus jauh-jauh dah ka ditu. Aing balik di bae aing. surang menikat cai bae Surang nu pasti bae. Macaina ge waterboom saat. Yes, Aris Firo, mat ka mana sih? yo aing semenjak uset aing sepi teh ageun biarin ge Aing ugut teu asik us eta mah aing mah. Jarenuh teh ulin ge, ari us eta mah. aman minta ke mana Nya ilokna sia tau nyanyian teh konyol teh ya, barang kiwari mah teu ilokna ngol manehna. Ka mana nya teh nya? Si Rohmat eta. karena orang sepi di hilan duaan mah Tuh koma aing mah jengkol ieu.
Itu jalan atas ngajorokeun aing tak cai. Enggak kuat gawean deui ku aing dia. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Geura di atas ngasurukeun aing dia. Tah untuk aing teh sampai diganti ku aing teh. Dipuakan pun dia. Ing berarti gak mana orang dipuakan di mewah. Bukan di mewah. Bejakeun ku ingkang abaing dia. Wadina bebeja dia. Dia nih. Aing kabur sih bisi dibejakeun. Ini sugan aya baturan urang di cai. Kurang ngebak kalian. Bejakeun ku ingkang abaing dia. Kunaon dia jong? Tadi aing di cekanan ku tadi nu pus kamari. Anu mana teh dia? Nu jelema nu gendut eta. Oh anu mamang dugem teh dugem. Oh eta. Aing digetak aing dapat Galak berarti eta jalema. aing teh bejakeun kana abaing heula. Urang awas. Mewek beji. Bilang ngebak. Karena budak kritik be ngabales dendam komo kana nu gede. Kumaha na eta jelema Ih, dia. aing nu kitu. Urang ngebak bae gerak. Geus ngasaula di dia ya. Urang sembari ningguan si Rohmat. Aing dek kedengan leuy. Argel aing. Urut naon? Biasa urut lempangan itu para rugu. Dia di lungo ulah asal ngedeng bae. Kunaon kitu Yus? Ai babacaana. Kumaha jeung babacaan hayu. Yo kieu yo. Manduk walet dia nu di luhur aing nu di handap. Kitu nya Yus nya. Nya, da nyiduh 3 kali. Oh, heuge aing. Manuk walet dia nu di luhur aing nu di handap. Aduh. Pan bau amat si dua aing guys. Atuh saeutik bae ge dia nyiduhna barang loba-loba mah deungeul. Jebau eta. Heeh aing kudu noh saeutik bae nya. Yes, si Rohmat ka mana itu datang si benjong di mending teu bari mewek bae mah. Oh, heutan jasa kana mewek. Non dia mewek teu eureun dia. Ya aing bejakeun abah aing nu eueuh deui. Tajo Aing geus sedang ngabejakeun. ka mana? Wong tarang aing pangbentarkeun nya. Aduh. Nyeri dia. Kunaon jeung dana kunaon? Nyawa aing bus tadi aing. Pusing. Aing pusing aing. Pusing kunaon dan jakeur leutik mah da telok pusing bareng gede pusing bae da mana benjong yang dulu. Anggur ngagedean ceurik na da ieu. Mergeus nunggeus banggeus bae sih da ieu. Ceurik watan ka pingkel-pingkel kitu dong. Eta mah seuri. Ih heuh nya ceurik udah ka pingkel-pingkel mah. Udah makawar terbum bersenang-senang. Nuturkeun Manuk walet dia di luhur aing nu di handap. Aduh. Bawa apa sih itu? Wong aing pangbentarkeun yo tarang aing. Kunaon? Yo aing. Kunaon jeung Aing. dana? Ih, teu lagi.